Hujan lumayan gede. Tiba da maghrib, can eureun-eureun. Waktu geus hampir jam 11 peuting. Tapi ku sabab tugas, peuting eta sok sanajan hujan can raat oge, kuring kudu tetep indit ka pagawean. Tuhu kana tugas. Kuring digawe jadi keamanan di perumahan Parahyangan. Peuting hari tamah pareng digawe teh jeung Toni. Nya supaya bisa silih ganti ngontrol. Lamun kuring cicing di pos, babaturan kuring anu ngaran Toni ngontrol ka jero perumahan anu lumayan lega. Tapi sabalikna, lamun manehna anu di pos, nya kuring anu nguriling mapai ka jero perumahan. Haroream duh gawe teh. Geus mah peuting, katambah-tambah hujan deui. Damun seuk teu inget kana tugas mah moal indit urang teh. Oge raosna mah ngagoler disiput katel bari ngeukepan. Hayo sia bari ngeukepan naon tah? Nya bari ngeukepan pamajikan. Mah nya ngeukepan tabung gas mah. Lain, nyari jelema mah nya. Hujan diomongkeun. Halodo, pun kitu deui deh. Hujan terus-terusan, banjir. Halodo panjang, tigrat ku cai. Ni eueuh mundingna euy. Eueuh mendingna, paling oge mendingna mah aya di nu gering. Gening lamun urang nanya ka nu gering, kumaha tos mending. Tapi teh jam 12 gening. Saya rek ngontrol heula nya ka Lebak. Da geus raat hujan age. Ya tuh. Sok atuh. Jam 12 kuring indit di pos. Maksud rek ngadon ngontrol ka jero perumahan. Geus jadi kebiasaan nusuk dilakukeun ku kuring jeung keamanan anu sejen. Tiap jam 12 peuting salah seorang di antara kuring kudu mapai nitenan keayaan di eta perumahan. Jeung supaya teu kesel teuing we cicing wae di pos. Ari kitu mah ngontrol bari lelempangan supaya teu tunduh. Ya akhirna kuring bisa ngalaksanakeun tugas nepikeun ka isuk-isuk. Sanajan perumahan nu aya di kota, tapi sok aya we rasa kakeung mah. Lamun pareng keur ngontrol, beda eta meureun. Tempat anu dijieun perumahan tadi nama sawah lega jeung aya walungan lumayan gede. Hawa mata keungna mah masih sok karasa ku kuring.
can dibangun jadi perumahan mewah mah eta lembur teh ngaranna Poponcol. Lembur leutik tapi lumayan panggeusina. Nya sanggeus aya pembebasan warga Poponcol mah parindah imahna. Ku pengembang eta lembur teh dibangun perumahan mewah anu ngaranna Parahyangan. Kadang lamun sek inget ka baheula teu nyangka eta lembur teh bakal jadi perumahan imah-imah mewah. Da eta atuh baheula mah di daerah eta teh sajabana teu loba imah warga teh tanah anu masih kosong mun teu sawah pasti kebon awi atawa balungbang susukan. Basa kuring keur lempang muruka kidulkeun ka imah anu aya di pangsisina. Rada lumayan reuas sabab kuring ningali aya anu belenong herang. Eta anu belenong teh moncorong sagede bal. Saliwatan mah rek siga panon. Nganah meni gede-gede teuing. Kuring teh neruskeun lengkah. Kuring ngajanteng bari panon mancon ningali eta nu hurung anu sagede bal teh. Komo deui basa eta anu belenong teh ngalayang nyamperkeun ka kuring. Kuring nepi ka ngagorowok bari terus nongko. Nu belenong ngalayang siga rek nyamber ka kuring. Sarta terus ngiles teka tingali ka mana leungitna. Astagfirullahaladzim. Nahan-nahaonnya. Asa kakarek peuting ieu kuring manggihan anu sarupa kitu mah. Kusabab sieun anu belenong datang deui, kuring niat rek balik deui ka pos. Harita kuring jadi ngarasa sieun jeung keueung. Can oge awak malik tepuguh-puguh. Ujug-ujug aya anu ngengkangan kana lengkah ngagokan kuring anu rek lempang. Sing horeng anu ngengkangan lengkah teh siga anak kucing. Sabab kuring sieun teh terus anak kucing anu ngagokan lempang ku kuring katajong nepikeun ka kapeclengkeun. Eta anak kucing anu katajong teh beut balik deui sarta terus ngagokan deui ka kuring anu rek lempang. Kan harita kuring ngarasa aneh sabab basa tadi katajong teh sidik anak kucing. Nah gening ayeuna mah bet jadi gede. Jadi ucing segede ucing indungna. Kusabab ngagokan wae pilengpangeun nya antugna eta ucing ku kuring teh ditajong. Kuring jadi leuwih ngarasa heran. Sabab eta ucing nu ditajong ku kuring teh awakna beuki ngagedean. Eta ucing balik deui nyamperkeun ka kuring bari awakna jadi sagede anjing. Ningali kejadian gitu, kuring beuki ngarasa aneh jeung sieun.
Ya terus kukuring eta ucing anu ngagedean deui teh ditajong malah leuwih tarik. Sanggeus ditajong kitu. Awakna kalah beuki ngagedean. Hayeuna mah jadi sagede domba. Malah ketinggali si Luna rangeteng matak pikasieun. Masa eta ucing anu geus ngagedean teh kukuring dijejek satarikna supaya ingkah ngajauhan kuring. Ya ayeuna mah lumayan jauh kukuring dijejekna teh. Sabut kuring berhatikeun ucing anu dijejek kukuring. Ujug-ujug kadenge aya sora anu ngagerem. Sarta katingali aya anu nyamperkeun awakna sagede muning. Sihungna rangeteng, panona bolotot semu hurung. Sing horeng eta makhluk teh ucing anu awakna beuki ngagedean jadi sagede muning. Katingali matak pikasieun. Kukuna paranjang bari cacakar kana jalan. Anona moncorong ka kuring siga anu rek ngerekep. Tingali gitu mah kuring teu anta parah deui lumpat ninggalkeun eta tempat. Sing horeng, Sing horeng anu tadi anak ucing katajongan kukuring teh lain saanak ucing-ucingna. Tapi juri kiciwis. Kuring lumpat tepi ka pos kasampak si Tony keur ngagoler di pos. Langsung kukuring dihudangkeun diguyah-guyah manehna. Ton, hudang, Ton udah heula ieu. Heh, jurig sia. Jurig kiciwis. Anu bener. Lain jurig kiciwis mah. Lain kiciwis mah lalap. Kan ada hareun wae maneh mah. Nyaan ieu kuring tadi manggihan aya jurig kiciwis. Kuring bari hari weus-weus. Cacarita ka si Tony ngeunaan jurig kiciwis. Untungna wae kuring harita terus kabur. Sabab cenah cekolot mah lamun orang panggih jeung jurig kiciwis sarupa kitu terus urangna tegewat lumpat. Tah eta jurig kiciwis teh sok langsung ngahakan ka urang. Hadena wae kuring masih keneh teger sarta masih keneh kaduga keur lumpat tarik ninggalkeun eta jurig kiciwis. Sanggeus aya kajadian kitu, kuring teu wani ngadon ngontrol sosoranganan. Nyalamun ngontrol ka imah-imah teh ayeuna mah sok duaan. Kajen keneh pos dikosongkeun.